Teriak deh nani segala mulai ah. Per, apa sih Ipong teh sisa? Aita tadi nih, mana enak teka panggil. Si Ipong kong. Temanggi aing. Biasa lagi panjang siang gal poe. Duan wae tah. Pantesan ku aing ditengah teh panggil, Per, orang teh gawe. Gawe. Astaga, eta ceuli teu boga pendirian amat sih eta ceuli sia. Ih, san nyebut gawe buah. Nyesel aing ngapangisi di dieu lah. Oh, gawe tukang pecel, Per. Gawe di mana mah kitu? Idam naon sih kolot sia? Nah, jiseuna mun kutorek-torek teuing eta ceuli. Mantok aing lah. Tidak tengok ngobrol di siapor dah tinggi aing tah. Hei, kamu mana, Pak? Tinggalkan wae, aing can anggeus oge ngobrol. Sopan sia. Aduh, capek amat aing hendak gitu ge. Aduh, aus dia nan. Aing. Kemewan kan doreng minta cai ah. Assalamualaikum, Mang. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Ayo naon sih sia dok? Gandengkeun wae inget sare oge. Mang, minta cai teh Mang. Aus yeuh yang minum yeuh. Sia mahrok, buku aing kita tadi aus. Aing can naeur cai, manya galon aing beulah deui. Ih, Mang, geus puguh tuh beulah teh galon. Atuh meuli deui ke ih, teu gabeg duitan sih. Eta sia ngomong, jaga teh pamatuk. Pan sia nyaho meureun di lembur ieu aing pangbeungharna. Beunghar sih beunghar, Mang, sia mah. Geus nyaho teh galon beulah atuh meuli deui ke ih, sia mah. Ke aing meuli, bawel amat sih sia. Sakalian ku aing pabrik teh dibeli ku aing lah. Kepalang aing. Mang lah, kumaha sia Mang lah. Aing kaduhung ka dieu, aing ka dieu minta cai teh DBA, cai nang sih. Beulit sama Mang lah. Aing sia arok. Dan ku aing teh dibere cai, geus pugu cai na ge di mah aing. Minyak ku aing kudu dibere cai kocomberan sia. Ih aing. Kita sahanya beli galon. Aing beli sorangan mah teu kabawa da. Buset, kerenaan sih di dia nya mau galon. Ih kebenaran aya sia Pong. Emang enak nanti. Iya aing pangisikeun galon Pong. Ngisi galon. Sia weh ti sorangan rek naon ieu teh aing. Aing teu kuat manggulna Ipong. Mun aing kuat mah moal aing gini teh sia. Lemah sati jadi awewe. Yang geus diekeun tapi kuliahna weuh yeuh. Tak kitu atuh Pong sia tulungan aing kali-kali ya duitna. Pan ieu galon isina 6.000 eta sisana 4.000 jeung sia. 4.000 sama seblak ge goceng. Nya tulungan teh si sia Ipong ku guru tua meuni alabatan sia maka baturan doang ge. Atuh dah isian ke kunci empang. Ulah lila sia Ipong soalna aing geus aus ieu teu kawawa. Ih besi paeh aing kausan. Itulah si Ipong ya. Tidak cek si kaper gawe. Wah. Woi, Pak. Si gaper saya gawe cenah. Gawe. Sanu gawe buah si gaper di denge. Oh, saker perepong. Maju rata mangkat. Mangkat ka mana sih? Ditenggel ku galon sia koeng. Aduh, Kong. Mual amat beteng aing. Pangisiekeun galon nih, mual aing ye. Balas kamet geus dah, deuk dah. Sia mah geus sangguan sa di imah tuh. Teu jelas amat sia. Main cokot-cokot bae aing mikeun ge encan duitna ka sia. Teu jelas. Duh, mual aing. Astagfirullah ai sia ini. Sempit amat sih lembur. Kakek mieun ka pangisian geus ka panggil deui. Ka sih sia? Sia teh jalan teh kudu tepat tempat, ulah mah tubruk-tubruk waduh beulah galon aing. Pugu sia ta lempang namanya repet kos bujar ka saatan kita. Tepas setan saper. Tepas setan di mana? Setan. Segala enda nyebut setan ge hanteu teu jelas. Sia ta setan stan dongo. Atuh seram peret mah jadi kukuraeun aing jadina yeuh. Kukuraeun segala enda ngomong saja ngalon tah lah pusing aing. Ieu teh galon, per galonan balon aing buta saya. Per.
Nah, ini pangjualkeun galon ayo. Aing si pangjualkeun galon lumayan sia. Bener sih ya, juga salah deh nan. Dijual kan saya emang galon ah. Hira, buna mah teh sampai teh galon lain balon. Bro, ih, ampun aing boga dosa naon sih aing dipanggilkeun cincin mah kos ya. Tah, kitu per semangat itu semangat. Emang dijual ka sa teh galon ih, pusing aing mah. Per, yo galon jual kasanya bingung aing teh tadi. Hi. Kapan ke dia ngomong kita karek biung ngomong ih. Najis aing. Ih, sia ribut wae naon sih sia astagfirullah. Tarok sama sendok seblak misalnya wae. Oh, bener Rok. Bener naon bos kokong. Aing teh ngomong naon oge sih ah. Sia mah galon ka mana yeuh? Jeung naon teh galon? Wah, parah per nyebut bolon per. Hi. Sia nu bolon main si Arok. Ih, itu jelas ya. Rok jadi kieu. Iya, ngajual galon saya beli mah. Galon. Ih, jeung naon aing galon per sia mah. Sorry per, aing antara nginum na galon per. Aing geus bisa nginum na toren aing per. Galon main tara. Ih, jelema gelo si Rok. Si jelema pelok bentar sih. Minum na toren tuh jelas. Aing buka ide per. Ngan tawarkeun di galon ka Syarok per. Hi, kakek bieu aing nawarkeun ka si Arok ai si aing ngomong teu didengekeun. Ih, teh cede pas palember sih. Kalau nawarkeun ember teh jelas ya. Iya, nawarkeun galon ember putas sih. Gas. Ya, sia arek ngajual galon lain. Tuh, neng tawarkeun kewan kendor. Tadi mah enang ngomong ke aing galon beula. Geus tawarkeun tuh kewan kendor tuh buru. Riweuh sih. Nu bener sih Rok. Oh, per, bener aing per. Geus per. Dia tawarkeun aing kewan kendor buru. Main keur butuh galon soalna. Kong, kabeneran Kong, geus lah. Kamu kena sih lah, penyerang amat. Sia tan itu nyambung mang geus ayo aing duit mong sia. Nah, duit per. Bener sih. Ih, kena duit tuh nyambar sia. Ih, geus ayo beuh. Rok, nu nimpona Rok. Per. Ih, jelema nu ngisi galon ka mana? Buah ih ni kulila aing mah da. Si Arok tuh. Arok, tungguan. Arok. Naon sih? Sia nampak si Ipong teh Rok. Si Ipong. Teh nyaho aing. Jadi kayak kita manggil si Ipong ti. Ih, kemana cenah eta budak kita melip galon ku aing. Coba ti, ku saya tanyakeun ti ka jelema pintar. Pasti nyahoeun ge si Ipongnya di mana. Jelema pintar Arok. Berarti sia bego ha. Kan kitu ti, maksud aing teh siapa nepokkeun ka dukun. Gitu. Teu eling rupana sia Arok, mahnya ganyangan si Ipong doang kuat minta bantuan ka dukun. Nu benar nempo teh sia. Henteu si ti, ban tadi gengis ngomong henteu, teu manggih. Ih, kemana nya eta budak bener-bener da aing mah. Diculik mun ti, soalna aya keur usum penculikan. Sia mah aneh-aneh wae Rok, pake usum sagala kos bubuahan wae. Mana aya sih nu daekeun nyulik simet pocong. Kesah aing neangan sorangan. Repo si ti. Per, sebenarnya orang arek ka mana sih? Tadi leuleupang wae, penurang ka jual galon kasih ge yo. Ini tanda jual galon. Pada jar ngajual galon ke Iwan kendor ai sia itu didengekeun tuh tadi ngomong. Jauh ka Bogor sih tarayang ai. Aing nyebut ka Bogor ge hantu najis. Teu ceuli. Jelas ya. Iwan kendor juga bener, Mang. Ayo. Enan per. Iya, Mang. Ngadenge-denge, sia keur butuh galon tah ngajual. Emang heuh si aing keur butuh galon, tapi kedeung. Sia nang maling di mana sia ya galon ha? Nang maling gegabah galon aman di mana aing. Ih, geus bayaran tah. Awas sia nang maling, rek dijual bara duit sia ye. Mahal aing mah ngajual 30.000 eta, BU. 30.000. Bagus kene teh ye. Ade bocor sia ye. Bocor teh mana galon bagus-bagus kieu ieu ka tempo meureun. Atuh aya bagus kene maing daek. Ngaromongkeun naon sih teh tadi teh jelas amat. Mang, aing tadi gerek jual galon ya, ka aja 15.000 we. Nah itu. Hijin mah belon, kun ditawarkeun 30.000 ka 15.000. Bohong Mang. 30.000 ieu mah lu dengekeun. Lu bener nu mana ye? 15.000 apa 30.000 ye? Mau kamalan Mang, mau 15.000 mau kamalan, bener teh per. Nyawa aing bisnis jelema doang teh jelas. Bohong Mang 30.000. Lagian mana aing galon 15. Atuh teh cek si Kokong 15.000 sia. Mana yang bener? Udah amat aing ah, ya Kang. Per. Nun Kang. No, per, kau yang malah langsung cair sih, tadi cecati selatan ke utara setelah laku kau yang malah langsung cair tuh 15.000. Belum, pugu kau yang tadi tawarkan 30 kali 15 sih. Ngomong nasi yang saya tuh jelas sama dah.
Ih, sebenarnya lu bego sih. Astaga. Buset, aing setengah jam nungguan si Kokong doang di dia hi. Si Ganang si galon kaprindapan sama budak. Curiga aing. Aduh, tangan ini mah poinnya bahaya tadi tangan mah diamuk si Siti aing. Kong. Ih, kedeng ada ngomong aing. Pan tadi eta galon laku 15.000 mending belikan ke daangan. Lapar sih mah aing. Nah, siapa dah belah itu per. Nah, per. Aing gorengan tapi cok per. Orang belikan piscok per. Ih, geus dibelikan deh. Ih, gila sih mah. Beli. Beli. Mainan, Beli piscok. picok, Heeh. berapa? KBW eta barata. Baraha? Hiji 15.000. 15. Heeh. Duit. Ih. Habe ya? Heeh. Murah. Tah, wadahna teu deui isinya. Heeh, non ya. Heeh. Ang. Daang. Ai sia Kokong aya di dieu. Mana galon nang di si Chan? Galon. Is dijual kok empong tah. Anakku mau belasan belikan piscok. Dijual. Ihi bloon aing mati tangis si galon. Ya dijual cuma 15.000. Abang kulo setahu saya pang. Bagus pang dijual kayuan kendor tah. Laku lagi piscok tah. 15.000 pang. Dah, hayang musa. Ngeuna sia pang. Astagfirullah, aing ngomong ka Bengkulu ge hanteu. Bener-bener aing mati tangis si cai galon lain ngajual galon. Hi, bener separah ceuli sia mah. Kita ngisi galon, Pong. Kumaha si tik si Kokong kita pengajualkeun cenah. Ih, sama dak, aing mah kalah di jarual dina nih, diamuk si Siti aing ieu mah. Hai, Pong. Mana sih hati tangis si galon di sana? Nang mana galona? Ieu ti sama teu di jarual ku si Kokong jeung si Gaper. Dijual. Aing ditangis si galon, Ipong lain dijual ih. Heuti aing ge nyaho tadi tangis si galon, tapi aing pas arek ngisi aing mual ti ku aing titipkeun ka si Kokong. Ditangis si galon, manehna kalah salah denge. Sia deui Ipong, nita ka jelema nu ceulina torek. Ih. Ti, piscoknya teh ngeuna sia. Ganing sia lah picok-picok dicabuk sia kuaing deuh. Ih. Mana galon aing Jadi situ kita ngisi galon ti. Ih, kun galon lagi ngisi jualan ti naon teh sama. Ih, mana sih kamu, Mak? Aing teh geus udah we. Aing nang galon lumayan bayar BU.